Nya simkuring kapapancenan bikin medarikin ieu cerita. Jawara di kuburan karangan Keliksa dina bagian anu munggaran. Namun satacana mangawitan medarikin ieu cerita lengkung ti payun sanduk-sanduk paragun ka para kaum dangu sadayana. Bilih ayana minu sami tempat badumukan anu kaguar ngaran anu ka guar dina ieu cerita sama sakali ti aya sangkut paut sama para kaum dangu sadayana cenah eta aya ngaran anu sarua nami nu sami tempat padumukan kaguar ulah kirang hapunten eta masa ukur kalarasana rupina nya janten ieu carita mung karangan samata-mata teu aya kajantenan anu salaresna parandene kitu mudah-mudahan ieu carita sing ngajantingkeun pangbeberah manah oge bikin pirintingan nggoning urang lumampah di alam dunya. Hatur nuhun para pambiarsa kumarupi perhatosanana. Dikawitan ku kecap bismillahirrahmanirrahim mangde diudip baris muka lambaran anyar dina ieu carita Jawara ti kuburan urang kocapkeun kaayaan di hiji lembur anu katelah lembur Ciloar dina mangsa alam pabeberang. Kasugri para wargi lembur Ciloar hiji lembur leutik tapi resik pernah nate harda kagok. Naon sababna disebut kagok? Lantaran di kota lain di pasisian oge nya kitu keneh. Naon sababna? Sabab lamun seug hayang nyabak ka kota teh kudu nyorang jalan nu kacida pisan jauhna. Kitu deui lamun hayang ka pagunungan sarua jauhna jeung ka kota. Di eta lembur aya hiji kulawarga nu lalakina nu katalah Bah Imung ari pamajikanana nu katalah Mak Saroh. Bah Imung jeung Mak Saroh boga anak hiji-hijina lalaki anu geus bujang umurna kurang leuwih ti 17 tahunan. Ngaranna teh Banara. Nya kocapning ieu carita dina hiji poe harita teh Kirawanci Hanet Moyan. Dina hiji poe Kirawanci Hanet Moyan Bah Imung atuh kesagedang dan jiga arek nyanyabaan make pakaian Jawara kampret hideung carana pangsi ke totopong barang bang semplak padu nyampai dina cangkeng oleh gereng bedong. Keur kitu jol jang Banara alias anakna nyampeurkeun poknanya ka bapana. "Waya kieu geus saged Abah, bade ka mana deui atuh Abah teh? Sanes bade ngomean kandang hayam teh Abah." Cek Banara mimiti kadenge ngomong ai panon melong ka Bah Imung nu jadi bapana. "Rek nepungan heula sobat Abah. Aya perlu saeutik ngomean kandang mah isukan deui we kuna deui ah. Lantara aya nama Abah teh loba uruskeun atawa lamun maneh daek pek wae gadeuh ku sorangan bisi hese mah ngajak we si Limin. Engke diburuhan ku Abah." Cek bapana. Nyatana Bah Imung bari jeung sup ngasupkeun dompet bako kana saku kampretna. "Nya mana atuh kitu mah Bah, tapi kade ulah halami teuing Bahnya. Kapan abi teu bade ka Ciomas teh ya." "Lah moal lah. Padeng oge nepi ka tengah poe. Ke. Ari indung ilaing ka mana Bana? Kita di teh meneh teu kadeuleu acan geuning." "Apaan geus ini ka imah nini mak mah. Na teu bebeja kitu ka Abah pan nyarita ka abi mah geus di kamari." "Ae heuh. Geus euy duh. Geus bebeja ka Abah oge poho Abah teh." "Pek atunya tungguan imah. Lamun emai lain geus datang bejakeun we Abah teh keur nyapa kitu nya euy." Cek Abah Imung ngomongna kitu bari jeung terus ngadekitan panto terus dituturkeun ku Banara bari jeung ngajawab. "Mangga Bah. Sawios jadi malah ditungguannya ku abdi." Cek Banara bari jeung neuteup ka bapana nu harita turun kaburuan tina gododong.
terus ngaleos indit ninggalkeun anakna sosoranganan. Sang Desa Dalila koroyong atuh bandara ka tengah imah gap kana bodogna nu ngagoler dina palupuk. Terus disoren bari jeung luak lieu cungas ceuleus seret kana dedupi samak nurawing sisina. Gancang dicopot palahpok haita ngomong sorangan. Kudu ka mana aing ngaraawi